duit boba pang butuh eueuh gitu ya. Balanja gear rante Polygarden geus. Balanja ti bengkel eta ngan hajakal eta dipasangkeun cek bengkelna teh. Mohon maaf teu tiasa ieu mah dipasangkeunna oge. Pandieun nya eta bengkel cek aing teh bisa. Sugan ku dikendir ku aing lama bengkel. Anjir. Eta kadus tuh. Ku aing geruan lah sugan bogeun bengkel euy nu bisa nu kreatif. Bapak. Naon budak sengklek? Naon eta beungeut karidut kitu keur goreng patut teh. Harus sing ente Pak. Sing tenang ya sok nyarita. Eta ke meuli rantai jeung gear jeung oli nya. Cek bengkel teh. Hampura biasa aing mah hayang ngagendir eta ke bengkel. Teu bisa eun eta. Heeh. Tapi itu buruhna gede ti urang teu bisa eun iki buruhan gede. Atuh pan babahari eta tinggal masangkeun nya. Aneh teu bisa eun bodoh. Da cek aing kumaha tuh, Pak? Geus ku aing bae. Bisa kitu. Yo ari kadus mah sagala bisa. Bener bisa. Bisa ngan keheula nya. Heeh. Siawan nih muruhan sabaraha ta aing. Bengkelnya ku aing buruan 500 ceritanya. Ngomongkeun teu bisa, bapak-bapak aing 1 juta dibere ayeuna ge mun bisa mah. Da aing mah dari duit mah loba. Hayang nu lain lah buruhna. Yang naon? Rangga. Embung lah, karangga. Yang naon tuh Pak gitu, duit embung, rangga embung. Yo, urang mah hayang adi maneh keukeuh. Adi urang. Heeh, Apa yang adi urang mah? erek Urang. dibikeun. Erek kop aing. Duit dibere, adi urang dibere mun bisa masangkeun mah. Gampang masangkeun kitu mah tuh. Bener bisa. Heeh, Kan lamun teu bisa nya wayahna bapak kudu mayar ka urang sabaraha? 1 juta. Nah, gampang atuh kadar ge masangkeun kitu mah tinggal dilocotan heuh geurna, rantena tuh dipasangkeun deui. Atuh yap ayeuna. Deal. Deal. Heeh, di mana di motorna? Ngubal ditu. Heeh, Yuk. gaskeun lah. Tuh motorna tuh. Itu. Iya Pak motorna. Matic. Heueuh metik. Astagfirullahaladzim, sia kunyuk. Kumaha tuh? Atuh dasing bengkel mana wae teh moal bisa masangkeun rante, ieu mah rantean, lebuk. Bayar 1 juta tuh. Nah, jadi aing kudu mayar. Atuh dasing di mana-mana ge moal hade metik make rante mah. Bisa tuh. Mayar 1 juta tuh bisa mah. Heula urusanna lain kitu, da ari sugan aing mah tadi motor bebek sia. Aing mah tayang nyaho bayar 1 juta. Iya, kumaha sia teh? Masih we lah dasar budak sengklek teh teh. Hei kamu, kerja dong, punya mulak cangkeng mulu. Dari mandor mah ieu bae. Ini dengdek nih. Taya nu macul lihat agak cegeuk kieu atuh. Yang bener tak ulah dengdek itu tah. Ieu Pak. Naon ieu? Keduk. Kenapa eta sendok ngamuk? Tah, pasti bener tah. Eta nyabak batu aya dikecemel kitu atuh dudang dengdek siga nyekel bujur. Tak aduk loba keneh si bilang macam kecil gitulah hewan pona. Sing bener ya tadi gaji teh ya. Kana gawe teh bener pisan tuh Pak, cagak-cagak kieu atuh aing mun rugi ieu. Ka mana-mana raya Pak. Oh itu panggilan ya? Itu. Mohon. Pak, dia Pak. Rante. Bener gawe ya. Takut enggak? Kayaknya Pak. Paling sana Pak. Pengawas urang teh itu ya. Oh pengawas. Oh, mohon. Sing bener ieu nu garawe ieu ya. Leres. Manya masang batu ge siga nyekal bujur dikecemel we hayo. Leres. Rugi urang bandar ge kieu mah ya. Sesuai standar ya. Bae standar Pak. Cicing we di ditu ngopi ya, wewe. Ngaduk ya Abi. Heeh. Oh, mohon atuh. Nah, coba kene aduk ya. Eta teh bener pengawas. Duh, kayak teh wajib.
hari ningali bebengetan nama da jika naon tapi lah meureun lah kayak nama gawe lah bisa dicarekan. Duh, aing mandor bikin tak kita neplok biasana. Nah, itu bagus bener gitu. Lah ngopi we ngopi. Duh, aing pamor turun ieu mah hareupeun nu garawe. Nya mandor kita gawe biasana ge nganempo hungkul. Gara-gara pengawas edan ieu mah. Yang benar kerja, yang benar. Iya, Pak. Saya ini pengawas. Iya. Kalau nggak benar saya laporin kamu. Iya. Panggih aya nama. Ini eta teh highway kabur euy duh aing mah. Warga urang teh geus cenah cang tewak we lah. Jangan sampai lolos lah terborgol. Yuk. Kahet kabur bae gini. Cicing nu gelo. Kita kabur bae. Gelo. Nu gelo si anu gelo. Oh, mana nu gelo mah. Gelo. Nu gelo. Kumaha ieu? Awas. Astagfirullah. Borok geus was tadi teh. Ah, ngobrol. Wah, edan. Aing dimaren. Anjir, bener Jeng. Kok yang ngomong wae goblok. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Itu zaman nu modal padu bae. Siap dak sengklek. Pak. Modal padu bae. Ibu aing disebut tahan pulas. Yo, ieu teh walungan, ieu teh air mengalir tadi itu dipake ku sarerea. Walas 1000. Geus padu bae, geus. Kumaha ieu urang nyerikeun ieu. Ah, Nonton geus. kena bool. Yo, ieu teh dipake ku sarerea, sia dosa. Geus ulah modal di walungan. Aing ieu. Geus ini. Dua neangan WC ka ditu. Aing dulu kana. Kira-kira modal di walungan. Batur Ini parah nih. Mantap.